Terjelas, Jelas itu. Tinggal itu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan melakukan penelusuran. Kita akan berburu hantu. Katanya ada si kunti merah ya, di satu kebun yang angker. Oleh sebab itu ini sudah hampir jam 12 malam. Kliwon sekarang kliwon. Jadi ini akan sangat ekstrim karena malam minggu kliwon. Untuk mempercepat waktu, langsung saja ke lokasi di mana ada si merah tersebut. Samarkan saya. Ke kiri kan. Halo atuh ya, halo. Oke. Hai, jadi malam ini kita akan penelusuran tentang mitos-mitos si katanya Hantu merah. hantu merah katanya. Jadi sekarang kita go. Ciao. Go ya. Yuk. Klik nggak ya? Di sini spotnya guys. Kita arah sini. Itu bisa dicium. Katanya banyak, ya memang bener sih. Loba di dia teh loba ngomong kayak si merah. Meiji. Ya sanajan sieun ge da barbar we urang barbar. Wani lah. Ih, kurang. Serem gitu euy. Tadi coba tinggali. Tuh, poek. Oh, cahaya pisan. Heueuh, poek da leuba hutan belantara. Tinggal itu tuh. Corong. Tuh. Kita tinggal di. Bari lumpang ngomong. Kita tinggal itu. Dia sok aya di dieu. Jelas tuh. Tuh di situ tuh. Ini itu pun. Jangan sih, kenapa? Jelas tuh. Jelas. Iya. Iya guys, ini dia. Ayo di mana mah? Buahnya kan. Ini kan, ayeuna mah orang kurilingan we heula, ya. Orang kurilingan heula. Supaya nyaho di mana lokasi titik-titikna. Cek ku heueuh nya. Ku abdi nek diusahakeun, nek diundang. Bisa-bisa lah. Bisa-bisa nek diundang supaya datang. Ayeuna mah kurilingan heula we. Lokasi kos ieu ge angker ieu teh. Loba mitos-mitosna. Loba anu nyaksian. Tak urang buktikeun ayeuna. Mata nih guys, dia. Telur tuh. Tinggal nunggu. Kali tahun itu. Ayo. Ulah hati itu. Penelusuran heula. Udah
buah ya. Iya. Apa? Nah, di dapur baik terakhir ya. Ya. Ini coba. Apa itu? Geus Ternyata panas kieu euy aurana. Ya Coba kumaha bisa nek langsung modal. dihadirkeun wae itu geus nungguan wae. Cek urang langsung hadirkeun we lah ayeuna lah. Hadirkeun we nya. Tapi sok kumaha rek make ieu lain naon deh. Naon? Make syarat-syarat gitu pan si berenang interaksi heula keren kudu interaksi heula manehna hayang kumaha gitu hayang ngahadirkeun teh Orang santai heula di dieu. sok rek interaksi heula sok Soalnya geus mendingan uji nyali Bob. Iya tunda. geus aya tadi tanggal cau. tadi geus aya ngolebar di tanggal cau. Heeh. Mai orang hadirkeun we nya. Hadirkeun we eta mah. Heeh. Sok interaksi heula. Cingnya dekat itu lah. Ayo. Mana? Ayo dah. Oh, ulah. Sorotkeun eta eta na sorotkeun heeh. Teu HP ditinggeus. Sorot bari sorotkeun eta. Ka urang geuning nya. Tanggal cau. Berat interaksi heula. Interaksi heula. Terakhir Nah, kirinya. Run. Dasar gudun mah. Aya gitu. Sok di ayeuna baterena. Terakhir ya. Terakhir ya. Kumaha geus? Geus kan tungguan babaraha menit weh Beberapa menit itu bakal muncul gitu. kalau muncul. Mainna kuateun tadi istilahna daek mainna muncul. Jadi orang tinggal nungguannya barang menit di dieu. Gitu. Ya lamun bisa mah sorangan sih. Mun bisa mah nya. Sorangan. Mun bisa mah di dieu sorangan. Sebab manehna pergesekan energina amun ngelawan tilu orang mah digana tidak terlalu jelas. Oh. Jadi kudu sorangan. Mak, Siap. sorangan tuh. Orang sorangan aja di dia. Siap ayo. Ya. Ayo. Ya, guys. Baterainya bari urungkeun baterainya. Barbar ya, barbar. Ngomong atau ngomong? Kadang. Dengan ulah lompat gitu.
ulah lompat. Gedang ulah lompat. Gedang lompat. Gedang. Gedang. Terjelas Jelas itu. Tinggal itu. seetik tah kata lain Ya itu. cicing ulah lompat. Jelas tuh. Tuh. Berem itu keluar. Cicing. Kurang derek deh gitu. Itu kuat. HP baru ram nih. Buram kabeh. Traksinya kuat euy. Deketan. Amun deketan ke bakal mangkat. Cing. Cabak kuluna nglukeun. Tampiling 2 kali. Aya. Bur.